wabarakatuh. Sampurasun. Hai barudak, kumaha kabar hidup dina dinten ieu? Mugia hidup salamasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sapertos biasa unggal dinten Rebo patepang deui sareng Bu Yeni dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bade diajar tema genep nyaeta ngeunaan hemat energi atawa ngirit energi. Saatacan urang ngawitan hayu urang ngadoa heula supados pengajaran urang dipasihan kalancaran. Ngadoa mangga dikawitan. Ngadoa beres. Amin. Tah ayeuna prak ku hidup regepkeun naon materi anu bade ku ibu didugikeun. Mangga hidup perhatoskeun materi bahasa Sunda dina dinten ieu. Materi bahasa Sunda dina dinten ieu nyaeta ngeunaan ngirit energi. Tujuan pangajaran dina dinten ieu anu kahiji, siswa bisa ngaregepkeun bacaan kalawan darya. Anu kadua, siswa paham kalimatannya kalawan bener. Tah, barudak hidup tangtos kantos nguping kecap energi. Energi teh aya ti sababaraha sumber, aya energi matahari, energi cai, energi angin jeung sajabana. Tah ayeuna ibu bade macakeun wacana anu judulna hemat kana energi. Ku hidup regepkeun nya. Hemat energi kacida diperlukeunana dina kahirupan sapopoe. Sabab lila-lila mah beak. Energi nu panglobana digunakeun ku urang di lingkungan rumah tangga nyaeta energi listrik. Ti mimiti lampu, kulkas, dispenser, kipas angin, kompor listrik, mesin cuci, jeung televisi. Kabeh marlukeun energi listrik. Hemat energi lain ngan ukur hemat dina ngagunakeun listrik di lingkungan rumah tangga. Tapi oge urang kudu hemat kana cai jeung bahan bakar. Sabab lamun hirup urang awuntah tangtu bakal sangsara. Tah, jadi urang di lingkungan rumah tangga seueur ngagunakeun energi listrik ti mimiti lampu, kulkas, mesin cuci, kipas angin, dugikeun ka TV sareng kompor aya nu ngagunakeun listrik. Tah, dina ngagunakeun alat-alat eta urang kudu bisa ngahemat. Naon sababna? Sabab lamun urang teu bisa ngahemat, lamun hirup urang awuntah, urang tangtu bakal sangsara. Hemat kana energi listrik bisa ku sababaraha cara. Di antarana lamun make setrika setrumna ulah dipolkeun teuing. Lamun ngecas HP geus pinuh mah geuwat cabut. Lamun televisi teu perlu dilalajoan pareuman. Rohangan nu teu dipake mah leuwih hade pareuman lampuna. Lamun ngagunakeun dispenser nu aya cai haneutan leuwih hade masangkeun ulah dipolkeun teuing. Lamun kaayaan masih beurang keneh mah leuwih hade ulah waka nyaangkeun lampu. Beres ngagunakeun rohangan di pareuman lampuna. Jadi urang bisa ngahemat energi listrik ku cara mun nyetrika ulah panas teuing. Lamun hidup tah ayeuna loba ngagunakeun HP. Lamun ngecas HP kira-kira geus pinuh mah buru-buru geuwat cabut. Terus lamun TV teu perlu dilalajoan, tong dilalajoan pareuman. Kitu deui rohangan lamun kira-kira teu dibutuh-butuhkeun teuing anu caang lampuna entong dihurungkeun. Komo lamun beurang mah aya caang ti panon poe. Jadi lampu teu kudu dihurungkeun. Terus lamun urang kaluar ti rohangan, tah rohangan teh di pareuman lampuna ulah diantep hurung nya. Urang teraskeun deui nya. Hemat kana listrik bisa ngirit duit. Sabab mayar listrik ka PLN jadi murah. Atuh ku PLN listrik teh bisa dipake nyaangan daerah-daerah sejenna nu tacan kabagian listrik. Tah,
Jadi lamun urang bisa ngahemat kana listrik berarti urang oge bisa ngirit kana duit. Sababan listrik teh dibayar ku urang ka PLN. Jadi lamun urang make listrikna loba tangtu urang mayarna oge gede. Tah, lamun urang bisa ngahemat, urang bisa ngirit kana duit. Rik-rik gemi kana cai bisa ku sababaraha cara. Di antarana gunakeun cai saperluna, kerana kudu ditutup buru-buru. Lamun ngubah kendaraan caina ulah dihambur-hambur. Rik-rik gemi kana bahan bakar maksudna mah sangkan urang bisa ngirit bahan bakar jeung duit. Tah, salian ti listrik, urang oge kudu bisa ngirit kana cai. Kumaha carana? Gunakeun cai saperluna. Ulah dihambur-hambur. Lamun mandi ulah gejebur-gejebur teuing jadi caina loba. Lamun ngosok huntu gunakeun caina saperluna. Terus lamun teu dipake karena buru-buru ditutup ulah nungguan caina pinuh ka mana-mana. Tah lamun urang atawa hideuk ngumbah sapeda gunakeun cai tilas nyeuseuh ulah cai dihambur-hambur. Tah engke wacana nu tadi ku hideuk dibaca deui diregepkeun. Terus ku hideuk engke dijawab pananya ieu. Aya 8 pananya ku hideuk disalin terus dijawab sing bener. Ya, urang teraskeun deui barudak. Tah, dina pangajaran semester hiji hideuk tangtos atos terang ngeunaan kalimah tanya. Aya nu masih emut naon kalimat tanya teh? Kalimat tanya nyaeta kalimah anu ngandung kecap pananya anu butuh jawaban. Kalimah pananya ditungtungan ku tanda pananya. Jadi kalimat tanya teh biasana aya kecap pananya. Terus kudu dijawab. Tah, tungtungna teh ditungtungan ku tanda pananya. Aya sababaraha hiji contoh kecap pananya jeung kagunaanana. Hiji, kecap naon digunakeun pikeun nanyakeun objek barang, sato tutuwuhan jeung hal. 2, kecap saha pikeun nanyakeun jalma atawa subjek. 3, kecap mana pikeun nanyakeun tempat atawa hal. 4, kecap iraha digunakeun pikeun nanyakeun waktu. 5, kecap naha digunakeun pikeun nanyakeun sabab atawa kalakuan. 6, kecap kumaha digunakeun pikeun nanyakeun cara atau keayaan. 7, kecap sabaraha digunakeun pikeun nanyakeun jumlah atawa bilangan. 8, kecap di mana digunakeun pikeun nanyakeun tempat. Tah, kumaha ayeuna contona dina kalimat? Contoh kalimat tanya. Ji, sabaraha bulan ayeuna mayar listrik? Dupi Bapak teh angkat ka mana? Iraha rek nganjang ka bumi ibu teh. Di mana nyimpen kantong teh? Saha anu nyieun mobilan teh? Tah, dinu kalimah-kalimah ieu aya kecap nu diwarnaan beureum. Sabaraha, ka mana, iraha, di mana jeung saha. Tah kecap-kecap ieu nu disebut kecap pananya. Terus setiap kalimatannya ditungtungan ku tanda pananya. Jadi lamun aya kalimah anu ditungtungna make tanda pananya disebutna kalimah tanya. Tugas hideuk ieu aya sababaraha hiji kalimah tanya anu geus aya jawabanana. Tah, pek hideuk engke tulis kalimah tanya numutkeun jawaban nu geus aya. Contoh, jawabanna asih adina galih. Kira-kira lamun jawabanna asih adina galih, kalimat tanya na kudu kumaha? Tah, ku hideuk engke ditulis jawabanna dina titik-titik. Aya 5 jawaban anu kudu ku hideuk di damel kalimah tanya. Kahartos dugi ka dieu? Ibu yakin hideuk tangtos ngartos kumargi hideuk urang kalih nu hebat, urang kalih nu pinter, urang kalih anu mandiri. Tah, mung sakieu materi Basa Sunda dina dinten ieu. Alhamdulillah pengajaran urang dina dinten ieu parantos rengse. Mugia hideuk ngartos kana materi anu ku ibu didugikeun.
Atur nuhun ka Ibu Rama anu parantos ngabimbing putra-putrina salami diajar di rumah di bumi. Ulah hilap taat kana aturan protokol kesehatan jalankeun 5M na. Mugia urang salawasna disehatkeun. Tetap semangat ya barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.